Puranya isukan sih bakal pencit be. Sebenarnya mah aing tega be nara banget sia pikirnya jasa. Tapi itu kumaha deui be sia kudu jadi kurban kayak isuk mah. He Pahmi, sia dong jelema edan he, cacahan jeung embe. Emang omongan sia bakal didenge, jamoal. Atuh ngedenge lah batur jaboga ceuli itu nyana. Eta sia. Jasa najan mainna bisa ngandenge ge, mau bisa ngajawab meureun. Lagian sama ku aya Beijing. Ngajak cacahan ka embe. Kos anu eueuh awewe bae. Ih, ngahade tah ditusbol ke ku sia. Alda, sembarangan bae ta sungut standing. Di spakburan pisan ku sia sungut sia. Nah, Tuh, Len. Ngedenge kan nyana. Emang sia ngarti eta embe ngomong naon? Atuh ngarti lah. Cek nyana ge ya. Sia, judes, jeung goreng patut. Di wawanian amat sia ngaranan aing goreng. Ma aing ge teu beraniun ngaranan aing goreng. Malah cek ma aing geulis. Kos Luna Maya. Luna Maya cenah. Ada sia melain Luna Maya da, tapi Luna Manyun. Di, ai sia ngomong pisengiteun. Judes ongkoh tapi diledek ka seutik. Baper pundungan. Embe. Kemana sih? Cicing ye, siapa tak? Sia ulah kemana-mananya, sia tangguhan di dieu bae. Aing dek ke Madura heula ya, dek meuli susu denkau jeung sia. Oke, tangguhan ya. Pokokna mah sia ieu kudu dahar nu ngeunah. Kayak sayur bayam, sayur sop, pokokna mah sosis, martabak telur. Sia hayang naon selain susu denkau? Hayang susu embe tah? Ulah, ya susu embe masih oge boga. Guys. Susu embe susu embe. Cenah, oke, udah. Tangguhannya udah kemana-mana sih ya. Woi Gi, saya nyaho teu lamun si Fahmi edan. Edan. Hoo Gi, beneran manehna edan. Pirah aku, manehna cacahan jeung embe. Cacahan jeung embe. Piraku sih da? Ja si Fahmi mantep go embe. Atuh eta meureun Gi, embe jeung korban lebaran haji. Hoonya da. Tapi piraku sih da? Si Fahmi cacahan jeung embe. Heueuh Gi, asana mah edan eta budak. Dah sia mah. Geus nyawa sia batur edannya, lain dibawa ke rumah sakit ku sia. Nu bener bae jeung sia mah. Mun jelema edan dibawa ke rumah sakit, jalain tipes, edan eta mah. Rumah sakit, rumah sakit jiwa maksud aing. Tah cocok ari kitu mah. Tapi geus lagi antepkeun bae. Lagian mehna karak setengah edan, encan bener-bener edan. Geus lagi enak baliknya. Dan adanya. Piraku jeung si Fahmi edannya. Kawin encan, nanaon encan, ngorak keneh heueuh. Emang geus nasib si Ami lah. Mi lah. Tapi umbe aing euy. Gede sia. ieu be sahanya? Kok ngahiji jeung be aing sih? Tapi ongkosna ieu be jeung korban ya? Usahanya? Lumayan anjing penjual Ngapal? Kenaon sih ya? Iya aing kenalan kutu embe yuk. Loba kutuan jasa imam be. Boleh, Pal. Alhamdulillah lah. Ini mah budak bisa kurban kabeh. Alhamdulillahnya. Ngomong-ngomong siang geus meuli korban can. Geus lah aing mah geus di kamari ti bulan puasa keneh. Uyuhan betas ya magi cicing jeung embe. Idih. Cicing jeung embe cenah. Mana gak aya kandang napal? Ngan kudu mah geus rusak be kandangna. Aing aya tuh kandang, daek sia. Kandang embe lain. Lain Gi. Terus Kandang monyet. Buset. Ya. Tarungan ku aing lah. Geus lah, anak baiknya. Geus ka itu, bahade. Wow, pokoknya dia be. Ge. Kemana sih ya? Yang tas ngarit nih, yang maraban embe.
Saya terkerunyangan ama jing kembes ya. Piraku marabana make jukut deh. Dong aing jing. Ambe embe nasehat, daharna susu den kau jeung sarden. Kira kucing mi embe nyusu, karang ngadenge aing mah. Ajunan yuk sarden ya. Mi, embe teh teh asup anu lokos kitu. Sia mah aneh jing aya bae. Ih, berarti bener cek si Alda yeuh. Tapi mah edan. Eta congor asal bae jemping. Disepak mental Rusia koeng sia. Sekalian tuh milu perang jeung Ukraina. Di nuklir sekalian teh biwir sia tah. Ih, atuh sia mah aneh jing mi. Embe daharna kos kitu, labatan jelema bae. Atuh terserah lah embe-embe aing. Sah, baik. Sia ku aing. Yo jeung sia. Pokona mah poe ieu sia kudu dahar nu bergizi. Ambil isukan pas dipencet awakna sekel. Luang body Inul Daratista. Ya, Be ya. Kemana ya, Be aing? Be. Mana bau dia? Be. Mana ya? Wah. Ulah-ulah si ada ya nu maling be aingnya. Tadi kan kesenggit jasa eta budak. Samperkeun bae kitu nya ku si Alda. Cek si Alda ya. Alda. Da. Keluar sih ada. Dia sia. Ayo naon sis ya, tangannya bolong kieu kalau gogorokan. Aya naon. Ngaku bae sia da, ulah bersembunyi di balik batu si namun boga salah. Ngaku naon sis ya, pan saya jadi memarahan si ka aing. Kumaha teu marah jeung sia. Sia geus maling be aing kan. Eta sia, sasi nu maling bes sia, ulah sok fitnah sia. Halah da. Ya, dengekeun aing nya, mun aya maling ngaku, pinuh da penjara. Kumaha aing dek ngaku, ja aing maling-maling. Da, mun sia teu dek ngaku bae, dek laporkeun ku aing ke polisi. Atuh los ka ditu laporkeun, ja aing maling-maling. Lagian aing mah teu sieun sih. Mana buktina lamun aing maling? Atuh namun aing sia nu maling, saha jeung nu maling? Atuh teu nyawa aing mah. Pokona mah nya, namun geus aya bukti sia nu maling, dibawa ku aing sia ka kantor polisi. Sia teu bawa ka isin. Sia. Nuduh-nuduh aing bae. Sia. Ini ramit. Aing be. Enggi. Aing teh ngajual embe yeuh. Ngajual. Dina jeung kurban. Cek bapak aing embe jual, soalnya aing teh meuli sapi nu agak gede. Oh, gitu. Bener jual. Bener atuh Gi. Kira-kira ieu embe laku berapa duitnya? Wah, gimana? Murah pak, 7 jutaan doang paling. Awas lah, teu naon. Daek. Daek. Anggus kalian tadi tuh. Siap, Bos. Aing be. Pak, kencang-cang di dinya. Oh, dinya be. Ya, duitnya. Oke, Gi. Terima ngajual. Terima meuli. Siap, aing balik lah nya. Oh, nah adanya. Taruhnya ya. Sadar. Mi. Siapa naon? Pusingin amat tokosna. Be aing pal, leungit jeung korban isukan. Ini bener sih, Mi. Bener lah. Serem amatnya. Mi, pokoknya mah eta lamun malina kanyawan, gebugan Mi, ulah diberi ampun. Atuh lah pilaku dicicingkeun bae ku aing eta maling yang panggih. Bener amat sih nya. Onggus Mi nya. Angkar pula. Oh. Wah, iya embe lah mau dijual. Untungnya gede ya leuwihna ya. Posting bela ku aing lah. Kan aku. Nah, Gedung. nah. Dijual kambing 4 juta. Oke. Sebenarnya
Egi posting embe. Gedang. Tapi iya doang embe aing iya. Kira aku si Egi nu maling embe aing sih. Wah, teberes eta budak. Oh iya emang embe aing ya. Brengsek emang si Egi ya. Saperkeun ku yang si Egi. Awas ya gua. Egi. Naon sih Mi? Nek beli embe tah? Meli embe. Sungut sia ta dong embe. Mana embe aing dia balikeun. Embe nu mana? Atuh nu sia posting lah. Mi, dengekeun ya. Eta embe nu pengen posting karak meuli di Sinopal. Tah, jeung iya boga aing kabeh. Jangan nu eta karak meuli di Sinopal. Bener sih eta meuli Sinopal. Mi bener cikarak mah aing meuli. Berarti Sinopal nyokot embe aing. Lah. Egi, duit kurang gocap, kumaha sih sia? Woi Nopal. Naon Mi, minjem duitnya? Eueuh Mi, eueuh. Duit pas ieu mah. Haram jada sia. Kadeu duitna. Nanaonan sia nyokot duit aing? Dilaporkan polisi ku aing sia Mi. Aya ge sia nu dilaporkeun ke polisi ku aing karena sia geus maling be aing, Nopal. Be sia nu mana? Anu diposting ku si Egi. Eta aing be nang nimu Mi, di sawah. Woi dak, geus dak. Aya naon sih dak ieu? Gara-gara neng amat menikah denge ka maing. Kieu da, si Nopal ngajual embe ka aing. Horengan eta embe boga si Pahmi. Ai, parah amat si Nopal. Embe batur main jual bae. Atupan aing teh nyaho meureun. Eta embe anu si Pahmi. Geus nya. Intina mah kieu bae, Pal. Mi, pan eta duit ngecekel ku sia nya. Pal, sia ge salah, Pal. Geus sia kori hampura ka si Pahmi tuh. Jesuan lebaran. Oge Mi, hampurannya. Aing pan teh nyaho eta embe sia. Geus. Tah kitu jing. Ulah raributan bae. Jangan geus karolot meureun, kudu isin ka beli jembut. Aja gimana be aing? Tuh, dicangcang ku aing. Ya Egi, duitnya ya cokot be aing. Embung 3 juta mah, 4 juta kadiekeun. Gitu amat sia. Embung, ngarana bisnis mah yang untung, embung buntung. Siapa kumaha ge gara-gara sia tambahan deh 1 juta. Atuh aing boga duit di mana anjing Mi 1 juta sia mah. Tuh, nya lagi cekel ku sia. Embung angkat tangan, eta mah duaan we di dinya. Woi Nopal mana sia? Aduh aing mah jadi korban ieu mah. Aduh, Pami, apes amat sih hirup sia. Geus lami Aisyah teh jadi korban mah, korbankeun bae perasaan sia. Main bayi mana